Kah, Abah mah papagah kahidep duaan. Koma dina hirup rumah tangga mah sing rutut traut sauyunan. Kacai sing jadi salewi, kadarat sing jadi salebak. Lain ieu mah maneh mah hirup teh siga pilot atuh. siga pilot kumaha ari Abah. Heuh isu keneh, piring terbang, gelas terbang. Ulah sok kitu ka salah kita. Ya, rumah tangga mah kudu nyiptakeun sakinah mawadah warohmah. Abi ge hoyong atuh Bah kitu mah. Nu matakna ge lain ieu mah aduh Gusti nu mah suci didenge-denge teh. Durder siga Belanda jeung Jepang pan perang di imah teh. Ye, sanajan maneh teu bogoh, tarimakeun eta teh takdir. Da kuring ge lamun teu ngingetkeun si Utun bapana si Gojali, abah ge sabenerna mah teu panuju. Si Butikek teh tah si Gojali teh keur mah boga awak hideung, maneh bodas. Sok ayeuna lamun budakna meureun kumaha siga bak catur, bodas hideung, goreng patut. Abi ge kahoyong mah kawas batur, rumah tangga bener, hayang romantis. Ningali batur mah geura arameng. Abi ge hayang kitu teh Bah, makan di luar geura. Aduh, ya, senia lamun hayang dahar di luar, babari, teu kudu hese. Kumaha? Titah salah kita dangdan, satakeur kebek sing gaya. Maneh kitu sarua sing gaya. Nah, terus mawa sama buka panto, amparkeun dahar di luar. Pan ngeunah tuh di luar di beladi tuh. Iya, Abah da lain kitu. Maksud Abi mah Bah, makan di luar teh ka restoran. Diajak ku salaki kana motor, kana mobil kek. Lain di luar imah si Abah mah teu gaul pisan. Segala rupa teh kumaha siga batur. Geuningan batur setruk ge maneh mah emung setruk. Ramadan datang deui, bulan berkah, bulan suci. Urang niat dina ati, saum ikhlas karena Ilahi. Diwajibkeun keur nu iman, diseru dina Al-Qur'an. Kutiba makna purido, keur ngahontal katakwaan. Sahur, sahur, lain ukur dahar penting. Sahur eta sahur, sahur, loba hikmah jeung ganjaran. Sahur, sahur, henteu kudu mewah-mewah. Sahur eta sahur, sahur, asalkeun halal jeung berkah. Nyaho burit. Kalah mantong di kesebeleun mah. Pagawean loba. Memantuan eueuh. Salaki teu meunang diandelkeun. Budak eueuh pisan bantuna ka kolot teh. Asa jadi babu aing kieu teuing mah. Puguh deui ngababu di luar negeri. Gaji gede. Loba nu jara di seleb medsos di luar negeri mah. Manda. Halo guys, ini itu aku tuh lagi di luar rumah. Tadi malam tuh cuacanya bagus banget. Aku mau pergi ke pasar malam. Malah udah tutup. Gandeng gerak. Maaf ya guys, itu tuh ayam jagonya ngeganggu. Maaf
Maaf juga seminggu ini aku jarang nge-vlog. Soalnya sibuk sekolah. Manda, Allahu Akbar. Ih, mama, mah. Teu hayam jago, teu mama. Ngarerewas bae. lain mamantuan mama. Kalah cacalangapan kitu bari dungdak dengdek. Leuleus tak kumaha beung mana eta? Nya leuleus, kurang gizi. Tenggar kalongeun ongkoh, direrewas wae ku mama. Serangan jantung lila-lila mah. Enggeus ka dieu. Tuh pagawean numpuk. Geroheun ge can kacabak. Sing aya karunyana tuh maneh teh ka mama. Sakieu keur repotna kapan enak teh geus burit. Meninyal seeta tuan putri. Meni hoyong kantun beresna wungkul. Buru bantuan mama ka dieu. Gumelis pisan kalau jetak-jetek kitu. Maaf guys, ininya lagrag. Tah gerohan can anu nyabak. Tos tah dicabak. Nya, juga digerohan. Kayaknya di sini banyak cacingnya. Diteropong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Naon deui atuh aing hiburan, aya lain nguseup. Abong rakyat jelata. Geus be hiburan anu asup kana hate. Talaju TV lieur, pindah kana YouTube lieur. Ngabandungan paripolah jelema. Loba nu parasea, parebut paham, parebut ide, parebut popularitas, pada hayang kapake. Nu pinter jeung nu pinter saling salahkeun. Bakat ku sibuk jeung riweuh neangan kasalahan, nepi ka teu kaburu neangan bebeneran. Nyaan, beuki palinter teh jelema, beuki harese hirup ge. Ek nyumpunan pangabutuh ge, loba pisan syaratna. Lila-lila mah meuli endog ge, make barcode. Asa riweuh-riweuh teuing aing hirup di Indonesia. Pindah wae kitu aing ka Garut. Bener-bener langka alam langka. Kamarana atuh cacing teh? Mun eueuh hiji-hiji acan. Ngabuburit mang ke pasar malam. Nah, ke pasar malam teh wayah kieu. Nu tutup kene atuh Neng. Ih, da ngabuburit hungkul mang. Jalan-jalan. Ngabuburit sambil menikmati senja gitu loh mang. Mang Tono rek ka mana? Rek menikmati senja oge nya. Boro-boro bisa menikmati hirup aing mah. Uyuhan hirup oge. Liuk eueuh ragap daya. Salaki geus teu puguh rupa. Coba aing teh kawin teh jeung jalma beunghar ka pejabat. Beureun moal ripuh-ripuh teuing hirup urang teh. Abong deui jodoh kapaksa mun teu inget mah kakolot. Teu hayang aing kasih gojali. Lain tipe aing da. Lain kriteria aing. Manda. Allahu Akbar mah. Apa Neng teh deket? Atuh meni gogorowokan bae. Bener ieu mah. Tenggar kalongeun geralila-lila mah. Engke teh Neng jiga bapak. Tenggar kalongeun balas sentakan bae. Har ari Neng. Mama mah pikadege ngageroan, nah mending ngarenjag. Saha anu teu ngarenjag geura? Mamah mah ngageroan lagi kitu jiga tentara keur baris. Alah pedah we Neng mah tambah bari ngalamun jadi we teu fokus.
Ari gagawe sing bener, ulah loba ngalamun. Keur mikiran naon di? Tuh, Pan. Aku mah apa atuh? Bujang-bujang kenging artos ratusan juta, miliaran. Neangan cacing itu menang hiji-hiji acan. Bujang-bujang atuh sapertos batur mah. Sanajan pada melan calik bari sare oge. Artos nama kapan ratusan juta, miliaran. Sakalina nyaring, parasea, beres parasea, cengkatina kursi, rakyat ngagoler. Riweuh aing mah bener ieu mah euy. Langka teh nepi kana cacing-cacing. Gagal poe ieu mah gagal aing teh. Buka jeung lauk teh gagal. Gagal mamah maneng ngabangun rumah tangga teh. Rumah tangga mang tahun-tahun jeung bapa maneh. Eueuh keharmonisan. Boro juga batur. Rumah tangga anu sakinah, mawadah, wa icih. Warohmah mah, warohmah lain wa icih. Hampura mamahna kerungseb. Kerungsing mah. Ari rek curhat sing serius. Nu mantak ge, Neng. Sagala rupa kudu ikhlas. Ulah kapaksa dina niat mimitina. Sangkan teu jadi beban jeung urang ngajalankeunana. Aya naon atuh? Lain ay. Man ulang teh wawuh teh geus lila don. Heeh. Dalit tilaletik. Timiti pujangan nepi ka bajingan. Bari bejakeun masalah bajingan mah atuh mah teh ngering tapi nginget-nginget lu kitu. Lain don. Utun teh kahutangan budi ay kumaneh. Kamana wae nyarita teh? Ieu saumur hirup aing mah nyuhun hulu ieu can pernah boga hutang ka si Budi. Sok tanyakeun kumaneh riungkeun. Lain kitu don. Rumah saya utun teh. Lamun lain hirup jeung maneh mah teh kumaha hirup utun. Rumah saya utun mah jalma teu gablek. Bukan baik, sing sabar, sing tawakal. Da umur mah eueuh nu apal. Abah kunaon? Maneh geuning gojali. Di dieu cicing. Tong sok jauh-jauh teuing, kolot geus ngap-ngapan teh. Abah kumaha? Heueuh tinggal itu kolot geus kitu geus ngap-ngapan. Abah? Bah? Abah? Bah? Bah? Abah? Alah utun, utun. Abah? Bah, bah? Utun. Bah? Sing sabar utun. Abah. Tun. Acan, Acan? aing can pae. Sugan teh geus Abah teh. Kamu kolot sorangan teh kitu patut. Heuh don. Maha. Utun teh arek wasiat. Alah, matak naon atuh ka dikacai we. Eta mah busiat atuh don. Lain wasiat. Kahayang utun teh anak urang si Gojali jeung si Nyai Sonia. Boga kahayang naon? Hayang abi kuliah? Ade maneh ulah sok heureuy Gojali. Hayang naon ari Abah? Kumaha maksudna teh? Bisi Abah teh abi hayang jadi sarjaun. Sarjana. Lain. Boro-boro kuliah jadi sarjana maneh teh. Gojali.
Sasapu oge ngedus ya teh keblok. Oh iya, aya naon atuh sok bisi aya kata-kata terakhir nu rek disampaikeun. Lamun teh mah urang pan meh jongjon, bisi rek nyin heula foto atuh heug tilu kaopat Jang Yasin. Lain Don. Anak urang. Si Gojali jeung si Sonia. Urang kawinkeun. Hah? Kawin? Bah, Kumaha, Bah? Utun, aduh itu kumaha tuh? Sing jelas, Bah. Tun. Innalillahi. Abah. Innalillahi rajiun. Abah. Abah. Wah, tahu tuh. Abah. Abah. Nuhun, Abah nuhun. Bagi Abi mah Abah teh sosok bapak terbaik. Abah. Sanajan aya hiji deui Abah pohon teh kawasiatan ku Abah. Biaya hajatan kawasiatan Abah. Dari mana kakak mikiran nu kitu Gojali? Ieu teh bapak maneh teh maot sia teh. Moal bisa kumpul deui jeung urang. Hayang nanggap golek mangkaning awak. Oh, hal adib Gojali maneh teh aduh. Diwajibkeun keur nu iman diseru dina Al-Qur'an kutiba makna purido keur ngahontal katakwaan sahur lain ukur dahar penting sahur eta sahur loba hikmah jeung ganjaran sahur